Nu orang nu anehnya. Nah sih orang kan bahasanya beda-bedanya. Orang bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Itu kan bahasanya bahasa Thailand. Tapi nu anehna jangkrik, manuk dah sarua sok. Nah itu beda bahasana. Oh jadi bahasa Thailand jangkrik. Sarua sorana gitu krik. Nah henteu. Orang teh yang ngambil gambar nu imah bade tuh alus cenah mun ngapung di dieu. Kebeneran aya ibu-ibu keur panen non ngarit di sawah. Pas ngapung ini eta urang lain ke si ibu are ka warung jual si ibu ngabret lompat aja. Kasih lompat cain. Lah lalu udah. Aing sok seserian eta. Fokus ya udah gede. Ibu teh naon coba. Aya bom. Jepang aya bom. Allah Akbar tahun sabaraha eta nepi ka 2021 eta urang. Allah tahun genep 10 sih ibu. Rasana tahun genep 10. Setak kabina-bina eta sih ibu. Ini ibu-ibu nih. Orang sampeurkeun karunya, "Ibu kunaon? Eta ruas tadi anu kabom." Kampura ibu itu namina teh Bang Bara. Sarwana kejul ya. Ipon jeung brand rokok dan lain-lain lah sampai endorsean gitu nya balik deui sini tadinya rezeki urang mah nya kumaha Ridho Kolot sih Ridho Kolot Ridho seuseut naon ge jadinya urang 2018 lebih kat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di apa namanya Capruk Sunda. Kita sekarang kedatangan bintang tamu dari Turunan Kidul, Pak Kenjeng dan Cisewu. Aku mau parantos ngangkan si Mati dia. Nah, asa urang acara anak. Lah Capruk Sunda kakarekeun dibawa di mimitian teh bahasa Indonesia nya. Nya bener. Jadi bahasa Indonesia nya. Hampura. Maklum, kamari tos ngobrol sareng nu geulis. Oh nya. Gitu. Jantan rasakeun keneh. Mohon. Lain geulis kamari mah. Kamari mah Lady Boy. Nya terdekat mah Lady Boy heula kamari atuh. Henteu masuk nu kamarina deui atuh tong eta. Si mancing-mancing maneh. Oh, eta mah. Mangartos Puja. Kumaha teh ngobrol kenaon ieu teh. Biasa kesibukan gitu lah. Kami bade mulai ngobrol kenaon biasana langsung cekes. Nya ieu teh ngobrol kenaon ieu teh. Kan cenah sponsor ya. Ya raraseun anu di ditu langsung bere nya. Kan di ditu mah ada aya di dieu mah. Itulah si karunya tuh. Nah, kan Aing mah. Ieu mah karek mulai seserian aing. Bos. Bos aing ge kalanangan udu di sarua. Sekian episode kakak ayeuna produser panitia lagi. Ngan udu deh. Aya ge rokok dihanap tapi mal ditinggalikeun. Asup. Pura we ieu mah. Cik atuhnya ya sing ngalalarting we atuh. Duh, abi mah ngarokok induan kumaha nya. Abi mah dirokok we atuh. Eta abi nu sedih. Oh, gitu. Eta abi nu sedih Oh nya. Dirokok mah. Nya. Udah bujang keneh teh geuningan. Mohon. Ieu teh Ahartas teh ieu teh Kang Hartas teh anu ngagaduhan akun YouTube Bujang Turunan Kidul. Aku ayeuna soba loba pisan bener. Anu nurutannya terinspirasi merja. Turunan Kidul ieu mana? Nepi ka aya wong Jawa Turunan Kidul. Lampung asli nah. Setelah abi pindah ke YouTube teh 2019 kan. 2020 mulai naik ya, 2021 keur naik-naikna. Nepi ke pertamaan nurutan teh Cimahi Turunan Kidul, Jampang Turunan Kidul, Cianjur Turunan Kidul, Subang kabar di panggilan terakhir. Da abi hayang aya nonnya setelah abi dikumpul-kumpul
Jigana orang kudu nyaingan asep sedunia euy. Bisa jadi. Konferensi turunan kidul. Paguyuban turunan kidul. Bener. Paguyuban Soalnya turunan kan kidul. nya tidak mungkin pasti bakal loba terus Nya pasti namahan terusnya bener. Ayeuna aya dina Facebook nya Cianjur turunan kidul geus pasti aya eta geus buku kontena. Kalau ngapoe aya eta ngaliwat. Cimahi turunan kidul, Bandung aya turunan kidul aya nya Bandung. Sumedang, Tasik. Ari wong Jawa mah ya. Jawa turunan kidul. Tegal turunan kidul aya. Kediri turunan kidul. Jika Zimbabwe bakal aya ya. Turunan kidul. Tapi alhamdulillah sih. Kita kan ngomongna geuning kan. Simbala letratnya. Aduh, kasibukannya masih konten Bang ya. Masih. Nya sambil lah gitu, sambil ngebon ya. Sambil ngebon. Sambil ngebon sok dibayaran tanya. Oh, yang udah kebon durian. Asik eta. Cita-cita lalaki naon coba? Naon? Bisa sarung, make baju bodas. Bener. Di kopi abi mah geus kitu. Ya bener. Nah, anu kurang kungkul. Naon? Nunyin kopina. Majikan. Calik hareupeun toko bangunan sih kali bari kieu tah sareng. Sane sok bangunan di Naon, kebon. Banar kebon. duren, Bos. Oh, nya bener. Banar Bari maraban manuk masukan teh maraban duren deh. Rada bingung. Aduh. Isu-isu kopi alah mantesnya. Nya bener. Lalaki mah kitu teu ribet cerita kan. Kan aya nama tos mulai memasuki tahap eta, tapi kopina masih ninyuh nyarira gitu. Keung teh. Orang gadoyuk akun YouTube ageng hari ninyuh kopi ku nyarira keneh mah. Aduh naik banget. Mas, berarti masih kontennya. Masih, Terus kan lamun ngobrol ke dunia perkontenannya, ayeuna teh keur ramai pisan nu ngararonten teh. Karena banyak platform akhirnya anu bisa menghasilkan duit. Iya, jelas. Facebook baheula mah ngupload teh ngupload we. Tapi ayeuna mah bisa jadi duit. Upload. TikTok sarua seperti itu. Tamang ya awal mula ngonten baheula sampai jadi seperti itu teh niatna mimitina kumaha tah? Teka aja. Lebih lain teka aja sih. Soledad. Tuh aja. Ya, aya rada seriusna tapi rada Nya tuh. Sukana ayeuna di pulungan bisa di pulungan ya. Ulah jika jadi sidang kon teuing atuh. Salah berarti orang salah itu. Nah aja orang mah. Rada ngomongkeun bupati urang baheula teh. Oh, Wios. nu mana ya Dede? Baheula lah apa namanya. Goreng itu iya. Pas zaman 2012 gini kan. Garut terkenal ku bupatina. Oh. Nah, Oh semua nya. Eta nu kumang Andi teh ya. Cangtit. Atit cantit. Pokona mah. di zaman eta 2012 kan orang asalnya di Garut. Orang waktu di rantau di Jakarta itu. Orangnya geus di Garut tuh urang teu aya kebanggaan ka Garutnya cuman tanda lahir unggul na KTP dan ya asalna ti Garut ya. Tapi pas muncul kasus eta urang kena bulian baheula. Garut cabul, Garut apa. Alah. Bener. Besok mah merantau zaman 2012 eta Asli. kena dampak kan. Tah urang mikirna aku mah carana urang teh dibully. Ku ngaran Garut urang asal di mana ya udah urang teh sok ngenal kedah ieu Garut. Tapi nu baheula mah zaman 2012 Garut teh cuman terkenal ku dodolna atau cuman kan 2012 ramai film 5 cm nya cuman gunung-gunungna urang ngabayangkeun kan Garut di 2012 itu orang mendalami tentang Garut sejarahna masyarakatna kecamatanna per kecamatan urang ngabayangkeun baheula orang sebagai orang pamumpuknya mun sono kalemur urang ningali Santolo saya heula panggul kita mun sono kalemur ningali eta urang ngabayangkeun setelah urang mengenali Garutnya ternyata Garut itu cuman Pak Empuk dan lain-lainnya berkotanya aya Pakenjeng, aya Talegong, Pamulihan, Pende dan lainnya mengger selatannya namun sono kalemur rek ningali naon baheula ya sebelum medsos ningali Papanggayan dan Lamuran ningali Santo dan Lamuran sok amang baheula sebelum Pakenjeng kan ningali mun sono kalemur ningali naon tah kitu urang kainspirasian baheula jigana Garut satuna kudu diekspor naon teh kudu bener-bener putra daerah sorangan nu ngeksporna mungkin orang luar gitu orang luar pasti kepentingan kan nah itu lamun ieu mah sebelum orang jauh karena konten ya ieu mencerita heula awal mula gitu nya tah nah ngaran Garut Turunan Kidul nah saat kan orang Cisewu urang Pakenjengnya urang nah make ngaran Garut Turunan Kidul eta terinspirasi di buatan orang Ambon kan si eta mah beta Maluku orang Ambon mah
sok memakai kaos beta maluku urang kayak ieu mah rada serius heula nya keheulanya Kela. kabur Kalem ya mah. ku seutik malu teuing Ieu sina teh dihareup dihaja ditanya itu ieu sina jadi engke Ketukang nama Malaysian. hamburannya ieu rada Tunggu kabur heula Terek di slide eta. Astagfirullah. heula sakedeung hafal sejarah urang tos dicarek. Aman. jadi orang make nama Garut Turun teh awalnya ti urang Ambon eta. Si eta sok make kaos beta maluku urang nanya ka si eta tapi ngajawabna simpel tapi nyelekit ka urang. Coba teh mun bahasa Sunda nya, nasi maneh memakai kaos beta maluku wae. Coba teh jawabna simpel tapi nyelekit ka urang teh. Urang bangga dengan tanah kelahiran urang meskipun Indonesia Timur kata orang terpelosok tertinggal urang tetep bangga. Urang mikirnya urang di itu sok kena bulian urang Garut dan lain-lainnya. Orang mun balik ka lemur jauh ka lemur kamu paumpuk makan urang ge nyieun kaos urang teh urang hayang nunjukeun urang ti mana make bahasa naon gitu urang baheula main Garut Turunan Kidul urang Garut urang baheula 2014 rame nyieun kaos I am Traveler Nat Geo apa si I am Traveler teh diganti ku urang Garut urang baheula teh make kaos urang bangga urang ti Garut urang Kidul tapi urang mah jelema nanya mun budak anu nyebutna teh anti mainstream urang mung sarwaan urang Garut mah geus terlalu bahasana lumrah teuing nyeun di kaos aing modal deui aing teh jajan sehari-hari 40.000 meuli kaos 50.000-an nyablon 10.000 di kaos ente sebulan selanjutnya ada duit keur dahar Sebulan sekali nyablon. jadi lain di urang Garut ganti deui ku sim kuring Garut ngarah rada baik kelihatannya gitu rada nyunda gitu ya sim Tapi beda gitu nya. Teh baturan anak sastra bahasa sim kuring tuh dipakainya buat kayak pidato bahasa formal formal berarti urang nunjukeun urang ti mana make bahasa naon gitu kan urang ieu keur leutik ada jalan ka imah urang di Mancagahar itu jalan di Werok Kidul urang ditu sok disebut Turki Turunan Kidul tah eta awal nama bukan karena suatu daerah atau suatu komunitas Turunan Kidul tuh untuk nunjukeun urang ti mana nah akhirnya aya filosofi sejauh apapun orang pepergian ngalengkah gitu anger tanah kelahiran mah di Kidul gitu ya ki kamari ke Thailand kalau lain gitu anger identitas orang mah nyaeta Kidul eta jadi Turunan Kidul tuh bukan suatu nama daerah bukan suatu etnik atau komunitasnya bukan tapi identitas orang pribadi gitu dan akhirnya orang mendalami eta Turunan Kidul eta ternyata orang Kidul tuh baheulanya sebelum medsos minder atau malu disebut orang Kidul punten ya Nah tah kampungan asal ti mana baheula mah sok sebelum medsosnya definisi orang kampung gitu nya ya enggak cuma di Garut Cianjur semua lah image Kidul tuh kayak gitu mata dinas sejarah dunia aya daerah selatan sama dibandingkan utara dengan daerah maju selatan daerah tertinggal itu udah mendunia antara Kidul dan selatan tuh Afrika Selatan Amerika Selatan udah garsel ya iya ekonomi selatan utara di Amerika kan gitunya dibanding-bandingkan antara selatan dan daerah tertinggal utara dan daerah maju. Nah orang hayang ubah mindset eta pas 2019 bermunculan Turunan Kidul orang suatu kebanggaan sih sebenarnya ka influen lain oge nurutan make bahasa Turunan Kidul aing Turunan Kidul eta sebenarnya tapi satu sisi orang kan jelema mung saruan teh pada risih sih urang nurutan nurutan can disangka orang nurutan batur teh ya malah lain kitu kan si aya anu daerah lainnya Turunan Kidul geus bodognya kan urang mah teu main Facebook baheula mah oh nya disangkana urang nurutan padahal mah si anu boga akunna ge ngakui da emang inspirasi ka urang gitu da emang sih panpet baheula mama pernah main Twitter teh Garut Turunan Kidul pernahnya tah panpet mah kieu urang teh pernah kan abi Cisewu pernah mangge ka Cikarang ya pernah nah aya Gunung Tumpeng nah urang teh moto Gunung Tumpeng pas muka Twitter aya Garut Turunan Kidul urang teh di-upload di repost tapi dina Twitter bala pernah matak pas ka dieu ternyata bakal jadi segede ieu si Garut Turunan Kidul gitu pernah oge sih urang baheula 2015 gitu keur mimiti-mitinya kan orang aktif di sosialnya pernah nonton aya formarti lingkungan di Sancang pernah nonton disangka Turunan Kidul teh titisan dari Rocky Kidul saking segitu nah rada ruas tapi kok jadi Nyiroro Selatan orang bawa aya sih bisa jadi merenya orang ya nah sugan itu masih aya turunan oh nya da nyebut omah atau aya kan bunda Dewi Rocky Kidul bunda Roro
Saya ada secara pada perjalanan yang penamaan penamaan belum ke medsos kan. Nah, orang 2015 mulailah karena medsos, baheula teh kegaran teh orang sering komplain sebagai netizen. Baheula kan medsos Garut bermunculan dan ada channel-channel lain atau akun-akun lainnya bermunculan. Orang sering komplain baheula teh. Komplain naon? Garut Selatan mana postingannya? Garut Selatan postingan Santolo, Ranca Buaya, Puncak karek naik ya kan. Curug Orok baheula mah kan cuma eta hungkul bek. Asa di anak terek. Asa di anak terek eta. Urang baheula Garut Selatan mah. Orang kayak nama maksudnya tadinya hampura kan siap. Rada jurang ya Pak. Aya nama atau generasi selanjutnya gitu. Baik ngomongin boleh mau orang sok atuh ulah. Lajeng. Ngomong arada. Kayak urang review tah anu cek ngomong teh ieu picen. Ayeuna mah ngobrol we. Anu perlu disensor kayak di etana. Kayak lah apa sih teh kayak lah. Mau action. Soalnya karek mulai ya karek 5 menit Aiku Bunda Roro Kidul tadi teh sieun ari ieu sieun teh antara main medsos. Oh nya. Memantaunya langsung ke Mancagahar gitu. Kuat bea. Dina ieu geuning dina cemeti gitu. Anjir. Kaca Benggala. Saya ngobrol aja. Itu sampai mana ada aing pohon deui. Eta bieu konten. Oh, konten. Awal konten. Nah, 2015 teh mulainya 2014 sih sebenarnya mulai bermunculan medsos Garut teh. Orang sering komplain. Garut Selatan teh eta hungkul anu lain aya kalegong peun deui kecamatan lainnya. Mun sono kalau mereka ngalih naona teh urang teh. Hayo we eta hungkul. Pake panggil jeung akun medsos lain di Garut di Depok sarua. Sok atuh mangna nyieun tentang Garut Selatan. Di Depok. Di Depok sarua. Depok mana yuk? Jakarta. Margonda, Jadinya panggil urang teh ngopi bareng buka puasa ingetnya baheula 2015 teh. Sok atuh nyieun tentang Garut Selatan awal. Urang can berpikiran sejauh ieu kan. Baheula mah da can minim keneh lah info-info tentang medsos teh. Sok atuh nyieun tentang Garut Selatan. Da perlu putra dari sorangan anu kenalkeun mah mungkin orang luar da soalna aku da medsos lain kebanyakan orang Garut kota. Orang Garut Selatan apal naon kan. Urang kuliah akuntansi. Medsos teu ngerti sama sekali. Fotografi sarua ulin ka alam tara aing. Gimana ulin ka alam aing anak orang. Pipirnya paling ka laut mah urang mau alam badukun meureun. Jadinya orang nyawe hareupeun nama pas balik urang keur nyusun skripsi baheula teh 2015 teh tanggal 17 lah pangihan teh tanggal 20 Juni 2015 teh jam 3 subuh inget kene urang teh si eta umurna seumuran lah malahan sahanapeun gitunya bisa kegituan ngenalkeun lemur pira ku urang teu bisa cenah teh nyeun lah urang teh tah saking kebanggaana ka lemur tadi kaos teh nu si eta mah nyanakeun eksplor Garut Selatan duka saking banggana duka geus aya takdirna benernya geus aya garisan soalnya 2018 pernah kedatangan orang bisa ka imah asli kan 2019 orang melesat langsung kedatangan duka Allah alamnya percaya aing kedatangan gitu kelah eta mah ngobrolna iya keur puncak-puncakna penasaran langsung ieu Bos bertahap loba ieu keur digerecekeun ditinggalkeun ya mulah pesa tuh dah medek di dieu soalnya tadi kan aya obrolan kikian wae urang bisa terbatas waktuna ieu moal teh 5 episode ieu we kabeh pokona mah ya hampura kopi Jaya urang minum kopi nanya oh iya kopi heulaan euy kan arah ka urang eta ya sakatana atuh kopi Jaya karesan kopi Jaya teh teu ukur persen minuman naon eta kok naon deui sate gini kan sate tah ieu justru tanya langsung dibocorin biasa nama kopi Jaya sate kan sate Panur dan kopi Jaya biasanya orang-orang teh nu terangna teh kopina sareng satena padahal mah di sate Panur kopi Jaya teh aya menu siga kieu oge anu nyunda bala-bala cireng pisang goreng ieu makanan sehari-hari lamun di kebon abi mah halaman belakang kebon sehari-hari oh eta bari meniti ieu teh bari mana ucing tapi angus garing ieu sok tadi teh aya ceheran cenah. Atos aya. Aduh. Nuhun Tapi nya
Barinya bari Can beres gigi obrolan teh nya. Oh, can nyieun. Erek nepi ka mana Dia teh? kitukeun terus. Can kan bieu teh arek nyieun akun jam 3 subuh. Tanya. Oh nyambung. Panjang kene. Panjang kene kan Balan. urang teh keur nyusun skripsinya jam 3 subuh teh geus sahur urang teh. Jarang sare putih, jarang sare putih urang sarena geus subuh wae. Sahur. Sahur jam 3 subuh ngerokoknya. Benar berarti jam 3 subuh sahur nama. Aslinya ada arek sare teh ya kan sahur jam 3 subuh. Imsak tabu sabaraha imsak. Jam 8. Aya rerencan abi imsak teh tabu 8. Aya abi anu jam 7 nuju di bengkel nyanyakuan Indomie. Dispenser panas nah. Ya gitu ge. Gelo itu. Terus Ngan taya di dieu. Ya. Taya di meja ieu maksudna. Namanya tukang. Satu saya teh. Ras lang. Nah. Kayak lanjut ke mana teh? Ada pokoknya Dikeun ka imsak kan teh. Heeh. Tahuran jam 3 subuh teh keur geus beres sahur ngarokok ngahulang nya sia eta bisa nyieun urang akun. Nu tadi naik disarankeun naik Sanjol. Celetuk Garut turunan kidul eta kunaon urang. Udah kana ditakdirkeun dia meureun eta karena mimiti nyieun akun daeuh gersatan baheula mah nu kikian malah disangkana urang kota, urang Bandung, urang teh baheula mah da pelopor kan eueuh di gersatan baheula. Akun naon tah? Garut turunan kidul pesta gam Instagram. Instagram. Urang saminggu teh 1.000, 2 minggu 2.000 follower teh. Da karena eueuh teh akan baheula mah urang postingan anu urang sakadaek fotoan jeung ngariposan baheula mah loba da. Kaji urang teh bisa naon teh tadi kan urang teh bisa fotografi. Mana urang kan dari 2012 sampai 2007 peralatan pisan teu boga mah urang seringna kolaborasi dengan fotografer, videografer. Hayu ulin kalmur urang pangmotokeun ke urang diposting. Banyak kan kitu urang baheula karena urang kaji teu boga peralatan, kadua can bisa naon di dinya urang terus 2018 mulailah urang belajar ngedit. 2019 orang mulai ke YouTube. Oh jadi YouTube-nya 2018 mulai aktif nama karena orang sebenarnya nyin YouTube nama 2017 eta oge gegara permintaan di netizen Instagram. Jadi hayang nuluy panjang. Video hayang panjang padahal mah anggar video Instagram di-upload ke YouTube gitu. Benar. Nama. Orang mulai pede karena Instagram karena YouTube deh gegara baheula pernah anu meuli video. Orang sampai sekian 2 digit lah. Asli Beli video orang teu pira nyen video ku HP ngedit ku HP tapi resepkeun. Da eta unikna nah. Orang mana eta di Indonesia kan Jakarta. Suasana pedesaan gitu. Tah orang pede pira ku itu wani meuli urang teu wani ngupload dina video dina YouTube urang sorangan di dinya lah mulai ngupload dan YouTube teh teu berharapna naon we. Udah we penting nyalurkeun hobi lah urang mah. Da naonnya lebar gitu dokumentasikan 2019 buat 2020 corona. Jadi itu orang 3 bulan ngahulang eta mah ngarokok ge hayang ngarokok. Lebih lucunya jadi zaman mimitian corona. Kan orang sebulan pertama masih airah simpanannya segan gawean-gawean sebelumna 2 bulan semua ya bulan kedua tuh orang teh kan kuotanya tuh buka duit buka kuota netizen mah nge-DM kieu kan orang tethering kebetulan kemana ieu na teu posting anjing teh mikiran aing teh buka kuota kayak nanti hayo nge-posting cai aing keur ngorok ge sehari 5.000 anu diketeng geuningan ieu teh mikiran aing teh buka kuota kita mah pahitna zaman corona saha eta netizen. Tapi di satu sisi berarti postingan teh ditungguan kok geus aya naon aya masana gitu geus aya masana semoga masana. Aing ngobrolkeun ieu deui tong. Kan ngajoknya 2012 sampai 2019. Terus 2016 17 18 aing ngobrolkeun mah. Mundur ya. Mundur deui. Alur maju mundur itu. Alur maju mundur. Ngobrolkeun mah rame sok terus. Siap. Nah, orang 2015 yang upload orang punya misi bahwa teh semua naik kecamatan Negeri Selatan kudu ka explore. Minimal aya hiji wisata anu bisa dibanggakeun ku daerahna. Karena orang mikirna kieu. Lamun aya hiji tempat di kecamatan anu viral, pasti kan memunculkan rasa bangga ka putra daerahna anu merantau. Khususnya anu main medsos. Geus muncul rasa bangga, muncul rasa peduli. Peduli akan wah ini ilmu aing geus terkenal ya kudu dijaga, kudu dikelola ya kan. Katilu
ingin melakukan sesuatu kolaborasinya eta dikelola teh kan jadi wisata dengan harapan kitu baheula teh urang teh dengan aya lapangan kerja soalnya kan mikir urang baheulanya sebagai putra daerah balik ka lembur jeung lemur aing mah kieu keneh kemajuan loba nu merantau kan di lembur karena lapangan kerja minim kan tah urang harapanna kitu baheula teh 2015 sampai 2018 ngeksploran membukaan tempat wisata ternyata urang naonnya aya hilal caranya salah ternyata orang teh. Caranya salah. Ibarat kieu tuh. Emang pakai baju ya. Orang di Buligiran punya harga diri tuh. Termasuk lemur. Tergantung di mana di Buligiran. Gitu. Oh, gitu. Bata orang ari ngawitan ngonten lah gitunya ngonten di YouTube. Asalna naon ya? Nu dibahas ayeuna mah kan melihat dina konten-konten YouTube teh menjelajah pedesaan. Kebanyakannya. Tah dulu mah naon? Kelanjutanna nya eta mah dina wisata tah 2012 urang menang hilal eta kan. Urang tuh menang hilal dari budayawan gitulah ini nama. Entong terlalu ngekspos teuing lemur bahaya teh nu nonton cuma bukan orang wisatawan unggul. Aya anu ningali potensi lemur, tambang dan lainnya. Tah urang mikirna kumaha carana urang masih tetap berkarya di lemur sorangan tapi enggak cuma wisata diangkat. Orang mikir Garut Selatan udah mulai terkenal ya ke orang luar dengan keragam keindahan alamnya tapi anu dilupakeun nyata kehidupan masyarakat di desa. Tah 2018 orang mulailah ngeksplor kehidupan masyarakat di desa. Nah, kudu dieksplor karena orang luar tuh perlu apa di kehidupannya masyarakat segala kumaha. Kehidupan sehari-harina nonnya akses jalan dan lainnya tah urang teh nyalikeun eta 2012 teh tapi dina Instagram video-video pendek tapi kana YouTube saware kana Instagram saware gitu-gitu 2000 karena peralatan masih terbatas baheula urang can ngeditna ge can wah-wah siga ayeuna kan jeung peralatan ge 2019 urang mulailah peralatan geus mulai boga gitu nya siga iPhone, GoPro, drone geus mulai boga urang teh mulailah urang teh seriusan pas kebetulan corona orang geus bisa nanaon deui cicing. Tah mulai bergerak deui teh urang teh pas lebaran 2020 berarti. Kan mulai ada longgarnya karena nu wisata teh didinya urang menang duit deui dina guide, urang teh ngaguide wisata gitu kan. Didinya mulai deui ngeksplor sebelum PPKM 2002 hijinya. Drop deui nya teh. Gitu ya terus urang mah naonnya terus eksplorasi we. Tuh, nu bisa ngobrol teh euy. Jadi ngelencing gitu euy. Menarik. Jadi memang naik turunnya awal-awalnya memang naik turunnya. Memang corona eta mah da atuh semua unpredictable eta mah. Tapi untuk konten kreator karena orang-orang main handphone. Oh iya. Benar. Pas corona dicabut, ngahuleng. Ya alhamdulillah. Amit. Mane. Terus kan lamun ningali ayeuna mang ya keur ngajamur di urang teh nya. Naon ngaranna teh nu mulai konten termasuk ka ibu-ibu nu tadi benar dibahas. Bener. Anu reels sabaraha detik anu mun di Facebook mah genengannya terus tulisanna teh ngajereblag. Nah, kare itu. Aya kemang-kemang kupu-kupu babagi teh. Koneng beureum tulisanna teh hejo. Tips ieu mah konten kreator tah ibu-ibu ayeuna. Naon teh tipna supaya urang teh berhasil gitu. Ya berarti keur urang. Ari abi mah ngalina konsisten. Kadang kieu-kieunya abi sering ngasih masukan ke konten kreator pemula gitu ngejarna tong duit. Kebanyakan orang tuh ngejarna duit. Karena kalau ngejarna duit eta bahaya-bahayana tuh udah jadi ekspektasi, ada harapan. Kalau mun teu nyampe kana harapan eta karena kan kecewa. Orang nyeun di video geus ngamodal, geus meuli kamera dan nepi ka anu nyeun kaos nya can gina naon cin kaos kan. Can gina naon geus ngamodal deui. Kemasannya. Entuk. Karek-karek kamari jadi. Oh can ge gerak geus nyieun mikiran, logona kumaha kaos teh kumaha. Si can urang baheula teh kieu can. Karena aya nama patokanna kana duit. Kana duitnya. Tah cek urang mah ulah ngejar dinya. Anggaplah eta mah hobi. Anu ngahasilkeun deui nya. Aya duitan tetep jalan we. Mun aya ge alhamdulillah gitu mun ge tetep gawe nu lain mah tetep jalani. Iya. Tah kebanyakan konten kreator ayeuna mah karena niatna kana eta terus kebanyakan geus penontonan hoream we. Da konsisten dina kieu mah Alexa HD kumaha ge mun teu konsisten mah anger. Konsisten guys ya sok abi mah sehari Facebook 20 video.
Berarti lamun sapoe 24 jam ukur 4 jam tanu teu ngupload. Bisa dijadwal. Oh iya kan dijadwal di Iya, Facebook bisa bisa dijadwal. Tapi mah setengah jam sekali kadang. Soalnya kieu nya Facebook mah paling ngebari. Ieu mah ngabandingkeun Facebook, Instagram, YouTube dan Facebook paling ngebari cek Di TikTok aya namanya. Ya. TikTok mah kumaha abi teu Oh, teman dalam. Facebook lagi mendalami karena YouTube geus hancur pindah ke Facebook. Nah, Facebook mah nah bari karena nonnya algoritmanya agak beda gitu dengan yang lain. Kumaha hanya antik sih ngomong Facebook cek abi mah. Mau naik, mau gitu mata geus saya abi mah upload sabodo teuing mahan kabarudak nu ngonten di abi gitunya. Aya momen naon tong mikiran konsep, tong mikiran aya napat momen napa naon nah hareupeun panon video we. Tapi dengan etika gitu. Maksudnya tong aya anu seetika jenol diposting gitu. Tokeng teh. Ku Facebook sorangan pasti bakal di take down eta masih. Apalagi ieu gini lah cilaka itu paling ulah gitu kan tips yang Facebook mah sebenarnya tong make lagu eta teu meunang pisan emang sih cepet tapi malah jadi duit karena duitnya pindah ke anu boga lagu emang sih naikkeun si jangkauan bagus mau jadi terus engkena hiji waktu lama urang geus monetes mau jadi nanaon tong make lagu tipsna hiji tong make lagu kedua untuk mending fokus di realnya videona tong leuwih 15 detik bisa mah karena kieu semakin panjang durasi kan hitungan algoritmanya lamun penonton misalkan 10 detik anu nonton rata-rata 10 detik kahitung 30% dari 100% kan baikna bayangkan lamun 1 menit nonton 30 detik berapa persen dah jadi jelek algoritma mau direkomendasikeun ku si Meta eta tipsna nah eta jadi lain kadukun sih teh biasanya kayak orang kidul namanya orang kidul bet sok disambut paukeun jeung berarti balik deui ka nu tadi itu nu gering temen anu gering si itu tuh mana teh cager bawa cenah kitu ka kidul rek naon baran jangan nu kitu gitu oh kaki dulu teh beneran ti dieu kaki dulu makan RSU tapi bener sigana balik deui ka tadi kan dulu mah orang kidul teh cenderung kampung orang kampung mah kan biasana mah mendalami hal-hal nu ka aritu meureun implenganana ka dinya atak nanaon teh pokona tangan deh ka urang kidul aya di kidul aya teh urang ulang nya di kidul mah wa puskesmas rumah sakit tuh imah panawa gering seutik jambe-jambe harupat we tamangnya tadi sekian panjang perjalanan sempat aya di titik jenuh teh bukan jenuh mah ayeuna keur sebenarnya tapi orang lebih ke masa-masa berat orang tua sih baheula. 2018 kan orang dari 2000 sampai 2018 orang teu menang naon pisannya. Endorsean gitu. Diberi kudahar baheula mah yang siga diberi pincuk. Kan orang beli di mana gitu nya untuk kuota untuk bensin ngekspor. Orang jualan kaos baheula. Jualan kaos mulai teu bisa orang teh baheula karena hese gitu kan. Teu boga HP baheula HP itu rusak kan. Mun ngaposting nginjem HP kolot bae HP si mama kan sabulan teh nepi ka akhirna si mama teh ngadat nepi ka ceuceurikan gitu nya karunya ka masa depan urang gitu karena urang kuliah jauh-jauh ke Jakarta ya kan dengan harapan kalau teh pengen nonnya nya umumna anak nanti anak muda kantoran gitu nya aya nu bisa dibangga cenah gitu kan nya orang ngobrol ka kolotnya urang minta kesempatan sekali deui nya ieu 3 tahun ke belakang eta anggaplah sega mancing banyak umpan heula nya ieu jalan pilihan urang lamun aya duitan kaharepna urang arek pahit peuheur hidupan urang nya jalan pilihan urang gitu da sebaik-baikna jelema bermanfaat barang lain da urang baheula kitu da urang tujuanna ge kumaha carana daerah pelosok teh kaangkat oge siga daerah lain gitu tidinya orang tua mulai ridho lah dengan pilihan urang teu lila meureun nya rezeki kalau ridona orang tua mah rezeki jeung urang dituturkeun ku rezekina pas orang tua orang ridho orang kikieuan urang dapat penghargaan di Garut gara-gara sering nanti ngekspor daerah pelosok haji eta kadua urang dikenalkeun ku brand orang jadi BA baheula 5 tahun kamari jadi brand outdoor terbesar di Indonesia malahan saha sebutkan ya Eger
Oh nya masih udah Kesuriga gitu dah. Aya eta. Urang dari 2019 sampai 2023 urang teh meuli kaos, tara meuli kaos. Udah di sana. Tentaranya blon. Harunya tukang sablon eta nununguan ka mana teh nyablon jadi BA. Si Eger joli sablon deui. Teu nya eta mah. Dikenalkan kayak gitu agan GG waktu di mana sih Ranca Buayanya da teman AGG oke kan temen teh no acara ipena tapi didinya orang dikenalkan ke orang Eger didinya orang nepi kali kontrakna ku Eger didinya orang ipon jeung brand rokok dan lain-lain lah sampai endorsement gitu nya balik deui sing tadinya rezeki urang mah nya kumaha Ridho Kolot sih Ridho Kolot Ridho seuseut karena jadinya orang 2018 lebih kan modal aing baik baik tadi guys ngomong aja ingin terbegah betul kakarekeun podcast teh mah penuh ku plot twist kakarekeun urang gua nya oke yang porsi bintang tamu diganti ku kleset duduk aing tadi. Beri aja mana lah tuh. Pindah lah ngobrolnya gitu. Bawa di kamera. Asli dah ieu mulai dari aing video lain gimmick ieu mah aing aja. Dia li urang geus ngesanggih. Asal bawa HP orang video callan. Suka tuh kencang mana lah. Bener nyambur aja ieu mah. Anjing goblok. Karek mau geus aing modal gitu. Episode dinten aya nama dogikeun ka tamu modal. Sok lajang lah. Tah kitu balas sabruknya. Urang mah HP lah ya. Nya siap. Atuh kumargi. Kumaha mun dina lawang we urang ngobrol di itu. Terus teh cari ngogoe ge ngaluan. Urang keresnya pernah podcast tampian. Baturan balik awewe nya baturan urang ngaranna teh Inci mun sok nyamper kan ini sakola teh. Nyamper teh urang keur mani keneh. Tah manehna mah nungguan di luar eta teh bari ngobrol cingogoy ki urang mani kesibukan di jero bari ngobrol teh. Aing kakarekeun ya mah. Pengalaman deui we. Tapi kok mun maneh kita lanjut ya teh. Lanjut teh bari nungguan. Mun maneh masih aktif di Facebook tuh? Hah? Masih aktif di Facebook? Tara euy Facebook mah. Tapi mun paling ngalempar eta hungkul video ngalempar maksudnya Facebook urang mah aktifna teh atas lemparan tina status atau reels gitu. Nah, sok ngaliwat gitu konten-konten mana aneh tuh pas muka tiba-tiba orang mimiti sarua dila antara muka Facebook pas muka teh. Nah, itu loba saya coba ibu-ibu arah aktif gitu loba nu nge-add pertemanan teh ibu-ibu je mimiti loba gitu teh. Ngan urang mah anu kungsi aneh mah anu arah rasuk teh video-video India urang mah. Bahasa India apa lo nya mana sina orang India mah nya video teh urang lain ngahinakeun tapi teh kahararti ku akal pisan teh aya video anu jungkir-jungkiran lain hancur manuku jelma keur di rame juralit kan ayo bisa kunaon nu kitu terus aya anu tah aya pernah ningali urang aya awewe jeung lalaki dina tangga gitu kan dia tempatnya rame gaya bagan si awewe na teh tidikes tapi kan kagugulutukan dina tangga terus si laki-lakina muru nu lainna teh kan jalma sekitar teh pada melongkeun gitu. Urang ieu teh gimmick kontenna emang kieu atau labu bingung anjir. Konten-kontenna teh nu arah subtek kitu tapi kan geus lah urang hoream muka Facebook teh. Terus India mah lobana nu akhirna loba teh nu kitu nu jujuralitan terus dahareun biasa karena eta nu ngapirakeunna sebenarnya mah lain orang-orang India kan. Jika orang luar negeri, orang Indonesia puguh loba nu ngari upload eta nu nyeundat. Meureun teh dituna mah naonnya vlogger naon eta teh dahareun teh naon ngaranna food blogger India meureun di ditu nama. Da biasa meureun gitu di repost kurang Indonesia atau kurang luar negeri jadi aneh di posting deui teh kan. Tapi anu mah loba orang Indonesia anu jadi food blogger di ditu review dahareun India.
Ngan aing teu habis pikirnya. Cenah mah ngeunah, tapi katingali nah. Ieu nu heranna teh. Unggal tiap lalajo food India atau street food India. Nah anjing bet dibere bubuk mercon aing mah warna koneng. Sok da kabeh make nu kitu sia teh. Oh, ka minuman-minumannya. Make bubuk mercon anjir. Anjir. Bubuk mercon itu apa? Teuing atuh da bubuk teh bubuk mesiu eta geuning masala. Nya masalahnya ngaranna teh. Serbuk masalah. Eta teh rek jus rek koneng warna beureum. Eta sebenarnya cabe atau naon nya nu beureum? Punya jus di cabean. Tah, beres gitu. Berat? Terus tapi mau ngobrol lagi. Jadi dia mas, jadi dia mas saya nama dia kayak gitu. Pokoknya mah kalau kang ada ngebahas dahareun India ya kayak gitu. Ya kemarin anu modal atas. Kristen deui we. Ya lu gak ngesagia itu. Obatan heula. Pertama kali dalam sejarah aja. Ngesangna leuwih ti ngadorong si Kidwell juga na. Tuh, aduh hampura ya mah. Tadi kayak ngesingetan orang teh keur jadi betul. Oh, mau kamarnya mah keur di Jogja gitu. Kan minggu kemarin di Yogyakarta. 8 kali sapoe ini. Aslina. Gara-gara naon coba? Orang kan berpisan ka durian jeung nangka. Durian tilu sirah, bea ku sorangan. Aya nangka dibeli ke camping sebelum sare dahar durian. Udang sare langsung dahar durian. Nangka. Beuteng di anjing langsung eta. Bahasa Sundana mah weureu eta. Tapi ka ayeuna sia yo urang. Pan segala sesuatu yang berlebihan teh tidak baik. Eta teh. Tapi dah geunah atuh. Bahkan mabok saja bisa terjadi akibat kita makan tikotok. Iya, lamun saemer. Jadi tapi rek naon oge jelema ngakan tikotok aing. Nu gelo geling heula. Boleh, menurut apa lu gelo sok dari tikotok? Nah, beda ya lah nya. Nembi mana tadi? Duikeun ka. Teuing teh nembi ka mana? Cewok tadi. Ya, ieu mah yang ngobrolkeun soal akun YouTube lah. Gitunya akun YouTube nanti kan sebelum banyak bahasanana nu bisa dibahas di akun YouTube Garut Turunan Kidul teh teh. Abi oge salah satu penikmat nyalah. Dina nanti setiap episode nah gitu karena memang benar-benar Abi subrekerna abi. Seblekerna gitu. Menunjukkan bagaimana kehidupan di kampung-kampung di berbagai daerah di Indonesia gitu. Komo meureun nu akhirna keuna ka urang mah kan mangnya urang hirup di kampung gede di kampung nu ka kota teh nyaba lah istilahna da meureun aya pangbalikan nu balik di ka imah nya ka kampung deui. Jadi ketika sono kanu kitu lila teh bisa balik ninggalin nu kitu teh sa rasaan teh geus dininya gitu teh. Padahal lain lemur urangnya. Tapi bisa ngerasain tapi da sarua da gitu. Nostalgia. Tah, tapi sebelum ngobrol ke eta kamari teh lihat di eta teh terakhir teh ameng ka Thailand. Kamu kasawan beda itu Thailand. Eta dalam rangka naon eta? Diundang eta mah. Diundang. Undangan nanti Thailand. Ayo ku tetangga kita diundang itu Thailand diundang bos. Awora teh. Aya anu. Udahnya ku tetangga. Jadi urang fokus di Garut tadi undang ku Garut mau promosikan wisata Garut. Siap, Garut. Tapi kela mumpung ingat urang aya yang nimpalan mobil. Jadi kamari aya akun Garut. Amang kan apalnya Gunung Tumpeng. Kan Cisewu. Kan abi teh orang ditu. Sa RW jeung Gunung Tumpeng teh tiba-tiba ngaposting. Kan di RW di Gunung Tumpeng. Sa RW RW urang eta. Aya terowongan kan. Di dinya teh ditulis judulna teh Gunung Tumpeng yang ada di Desa Cikarang Kecamatan Cisewu dengan ada terowongannya yang sampai saat ini masih misterius. Nyaho eta teh nu ngaliangan Gunung Tumpeng teh jelemana teh aya keneh hirup keneh. Aing nyaho ngalianganana tahun sabaraha disebutkan misterius. Isinyin berita teh kumaha. Kurang diposting di Facebook ada orang jadi ayah konten lah.
Loba lah nu ngomen urang ditu komplain akhirna mah gitu. Tah gitu. Kita di urang teh. Jadi resepna teh kan aya mamang ieu mah explore heula kakarek ngajelaskeun tah. Aya bahwa media senior lah. Senior di Garut mah eta mah. Hah? Saha? Mau disebutkeun IG. IG lah. Urang teu apal deh karek kadenge beritana. Kayak kami dan di sini juga kami. Tuna di dia ulah. Wah nya. Kan beritana urang tuna di dieu nya. Ngaricu. Ka Thailand naon heula. Anjing ka Thailand deui. Sieun ka bahasa aing. Jadi orang tuh bulan Agustus gitu berarti Agustus karena ini teman September ya. Orang tuh di kontak ku Royal Enfield na Indonesia. Sama Royal Enfield. Naon Royal Enfield? Sejenis CB. CB mah biasa. Royal Enfield. Orang kayak rewas gitu, saha urang gitunya. Soalnya Kang di DM nate si ibu nate pimpinan Royal Enfield Indonesia teh Kang, mau nggak riding di luar negeri, di Thailand. Waduh, cendeh. Dalam rangka apa Bu? Ini mempromosikan wisata Thailand. Kolaborasi jadi pemerintah Thailand tuh kolaborasi dengan Royal Enfield untuk mengundang konten kreator di beberapa negara gitu. Oh bener berarti Benernya. itu teh si pesertana lah ya pesertana teh emang di berbagai negara Berbagai itu negara. soalnya abi ninggal di videonya ya sih gak aya orang India gak orang bule Korea gitu Selatan, kan Australia. Kang Ari hunggulnya nu kayak Kang Arinya. Indonesia mah ngetiluan, Ngetiluan. Abi Ari anu SAC kan. Terus sama si Kia Putri, Kia Putri mah artis ya anu Putri Duyung na SCTV mah aya gitu. Oh. Aneh orang kayak orang bet kapilih gitu. Orang saha gitu karena orang kampung nih. Nah, jadi intinya mah orang kadu teh diundang untuk mempromosikan wisata Thailand yang bekerja sama dengan si Royal Enfield. Nah, nu bedana ieu mah banyak bercerita perbedaan pemerintahan atuh Nya eta teh. bias abi bari nuang ieu sok we ngarobrol doanya perkawis pemerintahan mah Penyuruhan ya. Penyuruhan. Jadi anu abi bikin kaget dulunya naonnya terkesima nya dengan dunia wisata di itu mah. Jadi di urang mah viral heula baru pemerintah turun tangan dengan anggarannya selalu begitu ada di itu mah pemerintah heula anu peka oh iya daerah anu bakal pialus untuk wisata pas orang kadu teh jalan dibenerkeun heula masyarakatnya diedukasi heula fasilitas dibenerkeun baru dipiralkeun. Berarti di Thailand mah aya dinas pariwisata di urang mah eueuh. Dinas bari ulin di urang mah bari usaha di urang. Dinas pariusaha. Ngejatuh naon. Terus. cuman beda alur aja itu alur maju ya alur mundur di orang mah ya sebenarnya bisa dicontohnya untuk komunitas orang kayak khususnya di Garut tuh nya orang kurang kumaha alamna so. Orang ngabandingkeun wisata kondisi alamna alus yang orang ngadu tapi untuk kayak pengelolaan akses jalan tadi unik mah kieu nya karena teh dua kali ka pegat longsor jadi itu orang nulis longsor teh di Thailand kajat longsor kan emang musim hujan kan oh nya tadi aya longsor kaget longsor teh langsung dibenerkeun ku non di urang mah BPBD kan gitu langsung eta mah aya longsor langsung jeung nu anehna di itu mah nu ngenceleng di urang mah kan aya lubang setik ngenceleng itu mah gitu berarti kalau yang di urang teh ormas lain urang teh ngomong teuing eueuh kaleng urang di itu mah kaleng urut mun urang jalan bisa jadi bos juga teh urang mah sedunia gitu aya ngede saya di tuh parkir ge di mana ya parkir di itu mah parkir teu payo jerompi koneng keren deh bener aneh gitu orang segitu jalanna ieu nu teh anu si ieu lumayan parahnya longsorna tapi nu ngenceleng aneh di urang tapi pas di ditu teh eta teh ka mana we aya ka pedesaanana emang kota gitu emang kemarin wisatana ngapromosikeun wisata nu can terkenal gitu kan emang daerah pedesaan gitu kan
di daerah Nan provinsi Nan, Thailand. Sabaraha hari ya tadi tuh? 5 hari sama 5 hari. 5 harian lah. Teteh nanti pagigir-gigir yang desa si Jirayut. Jirayut Garut lagi. Tetangga komplek mana? Orang pakai gigir-gigir aja. Poho. Terus namun ngebahas pedesaan, emang naon nu ngabedakeun pedesaan di Thailand anu sapal mamangnya jeung pedesaan di orang desa gitu. Naon teh nu ngabedakeun biasanya? Sebenarnya sama wae, karena Asia Tenggara manya. Karena pertanian, karena perkebunan sama wae. Nu urang nu anehnya nasi orang kan bahasanya beda-bedanya. Orang bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, itu kan bahasanya bahasa Thailand. Tapi nu anehna jangkrik, manduk dah sarua sok. Nah itu beda bahasana. Oh jadi bahasa Thailandna jangkrik. Sarua sorana gitu krik. Nah henteu. Anjing. Kakek kedua seleh aya. Jadi jangkrik tuh. Lapoi gitu. Bener gitu. Krap. Aduh gitu. Jelema ge beda bahasana jangkrik sarua, ti kukur sarua sok. Tapi jangan areng mikiran. Sia geus ngulang-ulang lawan sia teh. Terus kan lah ngobrolna aing mah. Cek aing 5 episode ya mah. Ring 5 aja. Anjing tuh aing kopi teh jadi. Sampeakna baterai we lah. Jadi saya perbedaannya masih sarua lah dari. Tapi orang Thailand makanan pokoknya non sangu oge. Sangu sarua. Oh sangu oge. Ari Mamang. Orang tempatnya kada sangu. Iya rada bingung. Cenama nanti kabar burung nama burung Thailand tadi kabar burung teh. Teresep kana sangu. Nah, Siga bilatung. Urang bisa ngambil kesimpulan. Urang pamungpuk kabeh teu beuki sangu. Onto urang unggul. Si geges teu beuki sangu. Cibalong eta mah bawa. Mungkin aku ke si laut aduh. Ai makan aku mah. Aya trauma. Trauma jadi beuki mah beuki ya guys pas zaman SMA lah gara-gara urang sok ngaliwat jeung ngobaturan sok diledekan hayeuna mulan wae jadi mani-manikeun we kana sangu ge. Tapi kudu sangu haneut urang mah pilih gitu. Soal sangu tiis berarti teu ieu teh. Muri gidik mah mah ieu. Kamari bahasa. Termasuk di timal guys. Anggar we ngambil gidik. Trauma ku sangu. Bentuk Pernah di kumaha ku sangu. Bukan ka trauma gitu. Di rogala. Di sangu teh. Anjing. Siga bilatung bentukna. Tekan sok. Guys mana mal bisa trauma teh. Benar. Tapi Urang ge ningali maneh sieun jiga kuuk anjing. beuki mah beuki eta ge ngan kudu haneut teh. Kudu haneut. Itu Gitu. Nah, kan di ditu teh memotorannya pakai Royal. Abah Toran. Ulah punten. Bos. Abah Toran di ditu teh. Ari motorna ti mana eta? di Thailand aya. Oh, di Thailand. Suka teh mekal ti dieu. Oke motor teh dia kene. Ribu. Oh, jadi Royal Enfield di Thailand. Di Thailand. Main emang kerja sama Royal Enfield Thailand sama pemerintah wisata Thailand gitu. Di Canaku itu motorna. Di Jakarta nyanakna. Nambut. Mun di urang aya kan Wonderful Indonesia nya ditu aya eta meureun. siapa Amazing Thailand. Amazing Thailand. Oh. Eta mah Thailand. Ai Jawa Barat mah saeksplornya pernah pas eta teh naon journey naon geuningan pernah nu nguriling Jawa Barat mah mangka asa pernah. Nu mana loba? Teh pokona nu eta we. Nu mana? Pan Jawa Barat mah intina geus kakuriling we nya Indonesia pogoda ieu ayeuna ngalingkup di Jawa Barat we. Kan samanya di Jawa Barat eksplornya ke pedesaan gitu. Mun cek Mamang lamun di Jawa Barat ya nu paling menarik pedesaan di mana? Selain Mancagahar langsung gitu. Kamu boleh dibilang unik beneran. Unik gitu. Lamun unik mah Kan pernah ka Baduy ka mana gitu kan ya. Setiap daerah punya kelebihan masing-masing nya. Aya nu kieu, aya nu kitu, aya nu kurang kieu, aya nu kurang kieu. Tapi amun di Garut orang paling resep di Banjarwangi karena aya budaya bukan tradisi anu masih dipertahankan sampai ka ayeuna eta daerah lain mah seueuh cuman kecuali di Jawa Barat mah seueuh teh. Cuman aya di kampung adat unggulnya eta Mitamian teh
mun arek nanam padi make berdoa ka ari di Banjar masih aya nu urang kebon eta. Lamun untuk rumah-rumah nu pedesaan banget nu bagus mah urang resep mah di Cianjur jeung Tasik Garut mah udah kayak geus loba nu diganti ku tembok loba kacampuran ya. Justru cuk urang mah rumah-rumah tembok nanti mah gitu bisa jadi kena kaharepan jadi wisata desa cuk urang. Wisata desa. Jadi anu di iya kena kan rumah-rumah warga kehidupan masyarakat itu bisa jadi wisata sih sebenarnya masih gak di Purwakarta gitu kan. Terus lamun keindahan alam untuk keindahan alam Garut resep urang nanti yang paling karena lamun urang oge kan. Tapi lamun untuk kayak pedesaan Tasik cuk urang jeung Cianjur. Komo Cianjur mah kan aya curugna kan jarangnya di urang mah curug ara luas tapi di handap teh eueuh imah gini kan. Di Cianjur mah aya curug handap teh ari mah pemukiman warga. Oh, jadi eta siga anu viral teh nu di curug Abah Jajang. Di Garut mah loba curug-curug alus tapi di laleuweung lobana kan. Tapi teu daya tariknya kurang gitu indah hungkul jatuhna teu aya eksotisan gitu. Ya bener-bener ukur dijadikeun tempat wisata di urang pemukiman mah dan siga curug orok nya deket tapi tetep aya pemukiman warga nama jauh di daerah eta gitu. Gitu di urang teh. Berarti lamun ka desa anu cocok dijadikeun atau memang pernah aya tuh desa wisata anu di daerah Jawa Barat. Oh, aya sih Purwakarta orang pernah kelihatan di daerah naonnya Cihanyawan misalnya. Eta mah karena programna bupatina gitu eta mah anu karena bupatina Purwakarta mah emang resep karena persundaan kan dibikin eta alus eta. Namun di Garut mah bisa sih sebenarnya dibikin gitu karena tapi balik deui sih pemerintahna dan masyarakatna kudu kerjasama. Lamun di iya mah soalna mun bahasa eta mah di Bali mah ayeuna kan masih terkenal. Oh iya Bali. Panglipuran geudinya. Orang pernah kadinya. Desa Panglipuran itu kan dijadikeun desa wisata oge ditu. Desa terbersih malahan mah. Ya karena tempatna oge sangat-sangat bersih siga gitu. Tah lamun di Garut sendiri eta potensi eta aya tuh sih. Bisa lamun nya tadi teh kan si pemerintah jeung si wargana kita mah ngomongkeun potensina lah karena eksekusi nama ti pemerintah biasanya soalnya rese ya, jadi potensina we yang mana diobrolkeun teh bisa loba malahan mah urang ningali mana urang kanyin sorangan aya karena nya lamun nunggu si eta bergerak iraha gitu jeung kudu geus urang modal sorangan gitu ngabangun agrowisata ieu gitu kan agrowisata desa ieu suasana pedesaan ieu dengan modal urang saayana gitu urang keur ngabangun kan eta nu halaman belakang kebon eta oba pisan si rumah Garut mah ngan hanjakeul aing gitu nyalkeun bupati gitu Bupati Garut Selatan kayak ganti akun YouTube Bupati Turunan Kidul kieu lah mikiran rakyat aing mikiran aing kawin ge hese tapi kan dina kontenan mah ngagiring-giring wae panganten gitu kan. Nah itu kayu unik di sarua mun ngebahas konten kawinannya. Dapat memang lomarinya di lembur mah nya. Eta di Banjarwangi loh Bang. Di urang baheula kitu mah. Nah eueuh sok eta geuleuh aing di Garut teh gengsi kasur dipanggul baheula mah di urang teh kitu. Leuwih heranna teh urang mah bisa-bisana mangihan wae momen-momen aya nu kawin di kampung. Tong nyebut heran atuh bahan kena ngarasa minder orang anu ngakun kitu. Cek urang mah eta suatu budaya tradisi nu kudu dilestarikeun. Karena naon dina dengan ayana nu angkat kasur ieu eta gotong royong khas Indonesia pisan. Ya, bener. Mainana teu dibayar, mainana teu diminta datang sorangan. Urang nganyo dia soalna dengan harapan ke mainana nyin hajatan dibantu. Nah, itu kudu bayaran, di itu mah teu kubayaran jadi saling nolong di itu mitosna luar. Tah eta ciri khas Indonesia pisan. Ayeuna mah naon saeutik nyin imah kudu dibayar. Nah, saeutik kudu dibayar. Cuma orang mah nu kitu teh kudu dipertahankeun meta urang naha betah di Banjar teh karena masih dipertahankeun Garut malahan melaan nepi ka mehna teu gawe sapoe nu di kota barang kalemur saling ngabantu teh padahal salemur gua dulur naon tetangga dengan harapan kena mehna nyin hajatan naik budakna ngawinkeun atau nyunatan ke dibantu bahasana teh di lembur mah liliuran eta liliuran eta teh di urang sarua kitu jadi mun aya tapi yang seueuh masih aya kayak urang ngaliput eta hayu asli ieu mah. Jadi kamu urang mun aya hajatan gitu juga kamari terakhir tetangga ngawinkeun teh jiga nyin panggung kan tina awi di lembur mah. Tina awi ku sararea atuh saerwe nyin teh nepi ka naon masak-masak nu karar itu TKB guyub di mana ke hajatan ieu final gitu. Tapi mah
lobana teh ulah mau kasur ieu ribet mending duitna justru urang mending mau nukar itu naon nya eta teh kan untuk menguatkan saling gotong royongna sebenarnya mah Maya dituntun yang gampang nama ayeuna mah deket oge karena mobil. iya Jadi maksudnya teh kan terbatasnya karena mobil mah rombongan teh nya beda jeung jika dina videona Mang Artas eta bener-bener malu tutunya. terus emang nyin videona aing miti urang nyin video eta teh awalnya sebenarnya di Cianjur eta ge teh kahaja anu kawin per ngekspor pedesaan anu kawinan kan sigana lucu ya di video terus awalna mah si urang bahasa bencana di Garut gitu nya urang keur ngedata nu kena bencananya di Banjarwangi pas keur ngedata anu ngabring gitu ini segala bawah ke kasur kemarin ningali Pak Wius ngaliput hayo mangga da sok aratoheun asup YouTube kan arek sih langsung tapi ke akhirna orang pernah guntrang dengan bukan guntrang tentunya selek lah intina mah jeung videografer anu wedding gar itu karena si anu kawinan eta lebih hayang keneh ku urang di videona daripada ku videografer daripada kan kemana-mana mau bayar jutaan ke urang mah kan teu dibayar ge teu naon ya kan di mana dia upload ke YouTube jadi si videografer teu kaparake gawena teh da karena kasedot ku urang jadi kalau urang mah kan teu mayarnya gratis malahan urang mah mere teu naon mere syukur teu mere teu naon urang mah kan da saling dia teu mere pirakun nah itu urang dijauhan ku videografer benar dan nepi ka ayeuna ngarontek mangga hayang di video abi dongkapnya tanggal sakieu kari teu gayana ge baingan sok aya we momen-momen aja tadi konten ya maksudnya teh mun nge-scroll YouTube-na gitu aku YouTube-na aya wae gitu bisa-bisa na momen teh gitu kan soalnya eta harayang sampaikeun ka aya ngahajakeun konteknya nepi ka Instagram nepi kamari bulan Juni gitu Kang tiasa teh kayak pangliputkeun abi nikahan tak kayak nikahan abi tanggal seberapa teh insyaallah tanggal seberapa kayak na bulan November aja jauh belum konteknya teh ayeuna siap can buru ganti tapi lalawara di lemurna lamun misalnya 3 bulan 4 bulan sebelumnya teh kan nyieun opak nu karir itu teh emang manual ayeuna geus mulai cau ke segala dipeuyeum teh ayeuna teh tuh daun muncang diala keur eta keur bungkus naon teh peuyeum ketan dibungkus daun muncang anu kena dijieun bungkus sate asupkeun kana kantong dan tisu magic mah bisa diradak meulina ayo oke nu kieu sia kan diliputnya nikahana gitu ya 3 bulan kemudian geus cerai ya aduh gitu aja Mangna urang kawinan besi eta eta mah geus sentuhna videona aya kereh ni sedihna sugan teh jual nga-request deui nu kadua kalina cenah ayeuna mah sedih anu mun inget mah tapi pamangkatna nu ngabarat sugan teh istrina arek kitu bulan tapi lamun terus teka hitung nya sabaraha kampung sabaraha desa eta nu ieu iya sih eta di pasti aya lah hiji-hiji dua wae mah meureunnan aya ieu naon teh menakan di ditu kembang desa teh anu ngahit eta pernah Bang urang ieu mah curhatnya seutik malah nyasat atuh da mah curhat dong saya sih curhat aya nu gulis budak teh asli di mana eta ayolah bisa membatur kayak bisi urang ka itu kan konten dia mah biasa aja mah Anda ningali gulis gitunya bager sok ngajar gitu coba ngadeukeutan cai Sugarno gitunya Manawi aku sok tur teh pinjam duit kan bisi mindernya orang-orang setelan biasa masuk di sesarung kalau itu nya mungkin teh minder kok aing anjir ya lo yang kalau teh kan sok merendah teh yang isiin dia anjing cai ada nih lebar aing baik kalau geus ya tadi pasikeut kayak orang ka mama kupron ngasih koli heula atau kamu pati orang baheula diajar eta nu kadana mah nya eta mah tiasa lewat SMS sanes nyeun budak lewat WA upami ku sepuna teu dipasikeun solusi nama hiji angkat kaki dulu namun kalau gitu saya kena rezeki tah gimana maneh bisnis gitu tapi iya tah sepanjang perjalanan konten
aya anu pernah cerita-cerita horor sareng. Anu inget lah anu paling best nu mana ya? Naonnya loba sih euy. Sik nu mana nu paling anjir tah Karena ya orang pakai enjeng. Di Bali. Iya pakai enjeng. Heeh. Baheula 2015 pernah ngadengin leuwih jurig ge. Nya. Sanu ngapiralkeun mimitina. Apal teu? Teu. Jadi baheula orang pas keur ngekspor dana Garutnya. Di luar selatan eta, orang kan Bungbulang can baheula teh. Bungbulang geus terkenal ku Puncak Kuhana, tapi kan orang tahunya Puncak Kuhana teh pantaina, tapi Bungbulangna can apal kan. Nya. Orang teh ngekspor ka Bungbulang. Ini telah ke Bungbulang bulan November 2015 tanggal 4 lah ingat kan. Anjir, Udah kan sejarah gitu loh. 4 November 2015. Anak datang hari itu, saya hari ini mau ngekspor Bungbulang nih, ada yang ada ya awal gitu kan ngebaturan. Orang ke Bungbulang pertama kali ke mana? Kalau ke Gunung Wayang. Gunung Wayang terus ternyata pakai enjeng ngasilin Bungbulang. Terus di Bungbulang aya naon atuh bisa diekspor data apal teh kan. Da can boga follower loba baheula masih bawa 10.000 lah bola teh. Ini ka kasitu Cibuyut Ciba naon? Situ Cikabuyutan. Nya alus lah gitu-gitu. Pas aja cerita jam 3 sore itu kemana deui jam 3 sore baliklah cuy urang teh da bingung kemana-mana da info kan di Bungbulang aya naon-naonna. Pas arek balik jembatan urang teh melong ka handap teh aya sampah loba kan. Pas melong ka anjing aya walungan alus saya jauh cain teh. Pas urang arek ka handap di tepak di jalan keluarga dinya teh tong ka handapna. Jadi handap mah bajuri bisa lagi anu maot 2014 ya anu maot anu budak SMK murah ka ieu kan pasar juri baheula teh nya teh cenah. Ada orang meniatna hayang ngenalkeun lemurnya teu aya niatna naon hungkul urang mah carana lamun urang kakenal ku hal-hal keindahan alam hal-hal baik lah kan gitu nya. Karena apa bismillah urang ka handap motoran alus itu. Teu lila di dinya jual bajir bandangan. Lah, aslina eta mah. Mun bahasa mun hujan. Balik urang geus beres motoan, geus lewat balik nya geus motoan depret balik urang teh. Nepi alun-alun Bungbulang jual hujan badak gitu mah. Cah deng-deng. Oh, cah deng-deng lah. Deng-deng lah. Cek kurang ge. Cah deng-deng itu teh. Eta cah deng-dengna parahin ya lo nepi ka wah nah cek batur teh. Tidinya nepi ka akhir tahun 2015 pernah hejo deui cenah. Nepi ka 2015 pernah anu maot lagi kan. Nah, aslinya mah kan rupitnya lain lebih jurignya. Iya. Kurang teh ngaranna lebih jurig deh gara-gara baheula deui nya disisinan keluarga saeureun lebih jurig ku aing teh. Didi, sasakala lebih jurig teh. Ternyata lebih mitos nama sebenarnya bukan hal mistis nama sebenarnya pas 2018 pas orang balik deui nya hayang ngabenerkeun ngaran aslina Rupit kan. Jeung borak Karang Taruna ieu Bungbulang bae kadinya teh jeung borak si PJ si Ajay bae nya. Aya ngaluruskeun ngaranna aslina kan pas kadinya urang teh ngekspor heula nu lainna aya batu payung bagi geurna teh urang teh kadinya. Pas keur ngaliwat di dinya jol aya kejadian maut 2012 gitu. Tah di dinya nepi ka arek ngabenerkeun ngaran asli si Louis Jurig jadi Rupit kejadian gitunya. Terus orang mulai berpikir orang ngekspor pedesaan teh gara-gara ieu aya omongan kieu anjing rada sensitif ulah kita ngeuji ka ieu euy. Tesnya urang selegen. Ulah kadang bahaya ieu mah. Ya kieu-kieu Nya intina mah urang disalahkeun gara-gara si tempat eta viral terus aya nomor urang disalahkeunna karena kieu ngomongna teh kan orang selama orang dari orang cap pernah nyokot untung dina tiket apa pernah ya warga sekitar ya tapi pas kejadian ini nyalakeun ka orang tuh itu pertama kali ngapiralkeun kabayang teh jadi abi usaha di dieu nah dirinya orang geus jigana nya bener teh nya urang sigana geus stop lah ngabukaan tempat wisata mah gitu bukan didinya orang teh tah mau kejadian nu mistis paling kerasa mah semua Jagapati Cisompet. Oh Cisompet. Karena awal rada teu arapal daerah Cisompet mamang. Deglasari lah. Orang 2016 kan ada ngekspornya baheula teh muka tempat wisata. Orang dibejaan ku orang segleng hongkol ku halat teh. Tas di dieu aya curug alus tapi pendek curug tapi caina alus heran. Urang kitu ngaranna Jagalpati baheula teh. Urang ini teh nanti orang teh poe Salasa masa ka Senin nya poe deui teh mah rada poho soalna tengah poe cerah acarana orang tipe umpuk kadinya teh setengah jaman lah masalah kalau sajam lah ini murni nama
datang hanya panas nanya ke kampung terakhir ke rumah terakhir warung kan bawa teh bade ka mana ieu ka Curug Jagalpati bade amang we ningal arek naon kadinya urang dege caperna anu kadinya da anu kan mistis teh kan anu foto oge sok kasurupan atau laleungit fotona caperna anu berhasil foto didinya orang bismillah ada orang niatna alus teh urang niatna alus saya ngenalkeun unggul umur gitu kan undek kanterkeun warga teh da sareunna teh kan urang datang duaan lempang parkir dirinya di warung si lempang urang teh duaan jeung si Mang anjing bodi ngaranna si bodi anjing eta lah bodi euy bang we lah anjing ampura ieu mah udah minum panghinjel mai teh gini aya keneh tapi enak aya apa tuh aya we tuh urang lempang digital di parkiran nya teh deket lah 15 menit sebenarnya ke sawahna teh cuaca cerah panas pisan pas orang kan orang insting nanti lamun aya curug ge serat cainya cingnya gede kan serat cainya gede pas melongkang kiri curugna halus badag sini tapi hiji pas sama kiri nah jadi tilu cai curugna turun ke handap itu urut bekas longsoran yang lainnya turun ke handap pada itu motoan cepet tapi rada beda aurana geus mitos kan aya orai lah bisa tahu orang masih aya merak masih aya monyet dinya teh pas motor kerek 5 menit motoan poek ini langsung ya Allah alamnya percaya orang ge jol poek hujan beulik badag eta cek si anjing podi ngaranna euy goblok si Sujang lah tuh si Sujang si beliau kayak bakal inget lah kayak ayo balik lah semal bener nah ieu hujan badag soalnya tadi bekas longsoran orang bakal hese balik nah ayo tah mau bener teh orang rusuh kan balik da si cai cah teh kan orang situ mah kan anak sok leuleung di mana leuleunganna nya orang potensi kan lumpang nanya ke heho keur ngarannya kieu kan hujan badagnya jol ningali cacing badag ceu deuk kieu nya teh pas mau ka kieu anjing bagong badag biar mana pas ngalieu ka belah dia bagong siap bagong kan murusut anjing langsung eta kaluhur gitu petir anjing hampir petir banget kan tangkal gitu mun bola podi orang aslina teh nepi ka foto lagi orang cungkeun kene bola nu ngesang dinan bas lain ieu mah ripu awak ini penuh kuletakar itu pas datang ke warga geus naraon maraneh teh urang dege nuarani kadinya wanianan kadinya kan kuncinya teh si Abah Salim umurna teh baheula teh 100 tahun umurna teh 100 tahun naik kan kana arena naik kan kahung nyadap orang ngobrol gitu iya nah baheula ge nah lain ngaranna mah Jagalpati menjaga kematian ka baheula teh na aya mitos teh baheula aya nu pernah bunuh diri ngajlok ti luhur kana awewe mata tong make baju beureum dan lainnya baheula mah sia gawas untuk orang mitosnya orang percaya mana balik di pribadi masing-masing eta baheula mah nuanieun jang motor kadinya atau naon sok bar kesurupan atau leungit tapi ku zaman yang geus wayahna ieu geus wayahna kabuka setiap orang mun ngekspor tempat-tempat baru mulai kilat itu siga Curug Salawe di Pendey kecokot kare itu ngomong teh geus waktuna ya Allah alamnya dukan naon orang ge artina ada tak apal orang ge nepi ka nya aya nu prediksi orang bakal melesat 2019 karena Garut teh na aya Garuda dan anjing jero ieu mah jero nas ya obrolanna eta kan ngaran itu na di episode 2 teh anjing gelo jero sia ieu mah kan ngaran Garut Turunan Kidul geus sebenarnya geus aya jauh-jauh hari teh lagu si Sule Turunan Kidul kan dina eta orang apal gegara eta teh ternyata dina lagu eta nya orang kidul teh minder sebut orang kidul karena nya eta teh disebut image kampung ada lain ieu teh pasti ngaran urang mah ieu urang hayang ngrubah image eta jero sih omongna aing mah cukup sajam mah kayak orang tamahna sajam nya tapi eta foto si Curug Jagalpati mah berhasil aya heuh cek si abang mah geus waktuna mata keluar petir oke beres urang motoan kalau petirna teh bodoh gaje eta mah ieu ngejen film halus Jagalpati. Jagapati. Ai beletuk kamerana. Bagong ka foto tuh. Jadi kan bagong tuh.
Kan hujan bisi bagong bayangan gitu teh. Urang kamera urang teu boga kan urang ngagade 20.000 anu kamera nanti make kamera baterai gini kan nginyeum nginyo digadekeun ka urang 20.000 ku baterai eta nya Panasonic non lah kode gitu Panasonic gobel gini kan Transparan biar nu serem eta nya emang aya oge disancang komo eta mun ka berdarah-darah ya kene geuningan aya sana berdarah-darah urang baheula mun ngaekspor teh dari 2012 sampai 2017 nya urang ngaekspor teh unggal minggu unggal poe libur teh hari Jumat tuh udah capek waktu itu urang kan geus capek ya urang penasaran dengan pohon maritim urang sebelum panggil jeung BKSD nya baheula teh can apa cagar alam teh naon fungsina cagar alam teh naon urang can apalnya baheula teh urang ulin penasaran dengan kisah pohon maritim merah dan pohon palahar khas Sancang. Pohon maritim merah teh pohon khas Kalimantan tapi ada di Sancang. Urang penasaran ya, da eta lemur urang tapi urang pira kudu apal. Urang teh neangan ngubok Sancang, capek pohon anu hiji asup ka di Sancang mah dieu keluar di dieu teu pangi-mangi. Hiji waktu urang keluar di Jeruk cek batur urang teh, ya ngojaya capek urang ngojaya mendingan gaya ngojaya di Kajayaan. Curug Kajayaan eta kan di Sancang. Ngojay didinya kan datanglah ngojay singkat cerita ngojay lah didinya teu mandilah didinya mandi di Curug Kajayaan kan didinya pantangan teh mun ngojay teu make baju mun lalaki cuma make salempak kungkul awe cuma kutang jeung cangcut tah urang da jail zaman da jeung capek adanya kan dinya tempat sakral urang kah jail buat urang keur mandi di batotan aja salempakna wae jadi loba ieu lubang sidat didinya urang cek buatan urang pandangan urang geus kosong nepi ka tanjakan ge urang lempangnya teu ngarasa lempang we eta mah geus bener-bener wallahu alam nya eta karasa ku urang sorangannya hiji waktu urang kerbalik jalan merah kan lempangnya ngeunah ke kebutan nanti bonceng urang bawa motor urang geus teu ngarana awak ka kunaon cen teh bawa motor ke kebutan urang ngarebut biasa baru sampai kecepatan 70-80 lah pas tikungan launan bana dugul cen merem ngadadak wajib eta muter siga MotoGP gini kan urang getian di dieu ka dieu batur urang teh kurang urang hungkul beak getian di dieu ya tapi urang teh ngarasa teu karasa nyeri teh naon nu inget teh dompet mana cain teh eta urang kan beak getihnya balik deui ka Sancang tapi batur ningalikeun urang sieun sejak Garlut gini padahal urang beak getih tapi urang teh karasa naon iya we sabiasa we kitu beak getih dieu bayang we getih dieu ieu wah pokona mah urang lempang deui ka Curug mun apa Curug Kajayaan lempang tanggana teh dina tuur kana dada tuur kana naon teh kana gado nepi sok tanya ka dieu urang teh karasa naon nyangan dompet ka dinya batu orang Sancang ningalikeun itu budak kunaon ya boloboran getih tapi teu karasa ku urang mah aslina tapi pas peuting ge sare anjing beak isuna urang ka dinya deui ka Sancang deui ka dinya deui nyangan dompet tapi teu karasa naon apa isi tangkal non marang teu kapanggih laporan ka ayeuna teu eta tapi aya eta teh nya cenah mah mitos atau mah nya maksudnya malahan mah pernah aya nu nemu gitu pas zaman Gromol ente non anu pasal 88 teh non zaman non 88 mah eta reformasi zaman presiden Museda lungsur kan banyak legal logging cenah mah warganya teh motongan kayu eta tapi kayu teh langsung isuk teh kari deui tapi nu maot sampai 200 tapi teu serentak mautnya maut teh aya nu ngaledak naon banyak naon ya Allah alam sih gitu eta ge cerita urang gitu eta cerita serem nama ganti ayeuna mah numpang lucuna anjir hayang numpang lucuna ayeuna mah ada tuh tinggal kitu anu nu lucu ganti aku nu lucu sieun urang di Cisewu aya di mana di Curug Rahong konsisten di mana atuh Curug Rahong aya tapi nu urang anu loba anu bangsa ti Bandung ti mana mah loba di Curug Rahong lah leungit nu ngaroja eta mah eta mah lain ku mistis sih urang eta mah teu apal kondisi alam eta mah urang mah apal teh curug Cipanas Sukajaya kan Cipanas 2015 mah jalan butut pisan nya urang ngaeksplor mun urang ngaeksplor dengan curug atau leuwih lah teh urang informasi teh opat narasumber haji warung tukang moro, tukang ngalakai, tukang ngarit. Oh, dinas pariwisata mah.
Kita kupang hoyong jantan pejabat dinas pariwisata minimal Mendingan tukang moro. Terus. Tahu orang teh ke Curug Citali apa si jalan sebelum jembatan Cilayu aya gini si tahu dirinya geus naik ka luhur urang. Oh. Naik eleh ka luhur. Tadinya hayang moto eta kan. Tadinya keur ngalakai kan. Mang di dieu curug naon atau aya naon nu bisa urang fotoan gitu aralus soalna da belum can videoan urang da can bisa kan. Aya nu alus Cipanas nah. Tapi jalannya jauh nah mun ka ditu mah tong kaburitan nah bisi balikna kepentingan. Ada orang geus kagok jauh-jauh ti Pampe ka dieu jam yo belum 3 jam da jalan butut kan. Singkat cerita ini lah orang teh patokan jalan teh. Ala jalan aspal terus pelur dan jalan berbatu lah. Anu beureum mungkin nama. Pas arek turun kan jalan teh turunnya ka handap kieu pas arek nepi nama. Pasang rok jeung tukang harit orang teh. Tong ka handap. Lamun hujan turun mah bisa balik. Jauh cai teh mun turun kanep jauh keneh cai paksakeun lah lain bae lah da sana ge eueuh cai teh kanan da teu apal alam teh da urang di mana atuh dina outdoor kan pengalaman pisan urang make explore gen ciga ayeuna make sepatu ngal capit make baju sweater celana lain pisan saroeh gen baheula mah ke kanan tapi aing teh tengah-tengah teh kata itu sawahna citu bobo di ditu Cipanasna teh pas arek geus kitu geus nepi ka parkiran bret hujan badag anjrit hujan badag kagok bae kumaha lah pikiran balik mah motoan heula we teh hayang ngabuktikeun ieu panas teh kumaha teh bakal panas bener we bener cek itu ieu bisa jadi potensi wisata atau jadi naonan bisa dikembangkan leuwih ngarti para ahli gitu kan eta geus waktu jam 4 sore duka setengah 5 sore urang teh geus motoan da kamera geus rusak da kahujanan teh kan da kabakar da atuh kamera lain nanti air baheula mah 20.000 teh eta kamera antiseptik aya baheula mah gitu pas balik ke parkiran geus dina hati lah urang teh nya jam 5 gitu jam 5 sore sama kepoek-poekna hujan badagan di parkiran teh urang teh da urang motor masih make motor matic no adi terus iki deula can dibangun baheula masih Mega Pro kene pabrikan kene pangkeliling itu we mau percaya ada keluarganya mang macam mang emok lah kayak metik Mario baheula teh urang masukkeun urang teh kan mau cai minum lah setengahna nih sakitulah urang teh tah urang belum eta lah urang parkirannya hurungkeun motor hujan keneh kan karek ge maju kan langsung nanjaknya geus ngagerung eta mah eta nanya euy setengah jam eta urang sorangan anjing hujan ricik badag sok arek magrib cai deui ieu teu maju-maju kumaha cai banyorangan teh batur cocok cai deui kumaha cai teh ieu mah rada misteri rada murid gidik si aing mah geus sarepna magribnya urang teh geus lah bae sare di dieu dan daya cai setengah botol deui roti masih aya setengahna deui rokok nu bodas supaya mah mau nyebutin merek aya nya setengahna deui lah mun karek beak saparapata lah intina mah geus ngahuleung intina motor bari ngeukepan motor cicing da tiris bedul bisa kacidat ngeukepan motor tiris bedul terus pas gitu keur ngahuleung sarepna magrib jol aya nu nepak di tukang teh hayu ku aki dibantu anjing hok harusna umur 70-an pas melong ka tukang aing rada luas berjeng atoh da aya nu bantuan teh kan rek si udon tapi atoh tapi orang pikiran can nepi ka nu hal-hal gawe heula ruas sungkul jol aya nepak ayo lah sendeh beneran ki pak ieu tiasa ngabantos hayu ku aki didorong cinta malah naon moal hayu ku aki didorong nanjakan teh aya ke 60 atau kieu lah intina mun pernah ka Cipanas mah di tanah beureum hok pake motorna ku aki didorong tukang tekeun naik bari melong ka tukang isi kumaha onamnya da aki umur 70 tahunan atuh geus rada bongkok teh kan mau ka tukang aya kene arunya goler aja gitu aing bisi nempuh tek dimana pas buatan hese atuh
Pengagoler teh nya. Terus. Pas nepi, geus ngapaan sakina teh? Dagoan cende, urang nang ngancai. Sok Iya, serem gagalan. Degi. Ngapan teh bayangkeun lauk. Nah, geus nepi nya. Berhasil. Cai beak di teh. Ki abi neangan lah cai ka warga gitu. Ya rokoknya aki heula. Lompat aing teh nyeker orang lompat teh dah tereh teh karunya kan si aki. Pas datang kan 5 imah, mun salama 5 imah mah pangungkul. Eta sepina tit. Wah, ngadorong imah punten nyeukeun cai. Ngawara hiji acan. Pas aing ngawara budak eta mah. Ngalikeun kaca kieu. Ada sieun aing da soalna. Sok katapan kosong gitu. Nyukeun cai anya jelema bodoh acan di tukang gedor ku aing teh. Nyukeun cai punten cai teh. Yang teu ngomong keun cai ka urang teh. Cai kompannya pas lompat balik di ka si Aki anjing eta. Aya si Aki mah. Balik aing mah. Aya. Ngapan kene? Keur ngarokok. Kita anjing. Pas pakai itu tak eden. Jurig maneh tak eden mah. Terus. Ayo bayangan ke orang si Aki Aya. Karuang ku leutak. Motor kan terus ka budak. Aya. Tapi nya nu anehna urang eta udah kan eueuh jelema nya. Si Aki di mana nya? Kan urang waktu di Cipanas di sorangan. Tapi pas meureun keur nyelam mah meureun si Aki tadi jero teh keur thinking keur nahan napas teh geuring. Orang nanya da cek keluarga dinya ge biasa nah ngibur teh kitu nah. Biasa si Aki eta mah sok kitu sok bantuan kitu we ngomongna teh. Pas mikirkeun pas didinya urang kempes ban wae ajrit. Kempes ban. Tuh maju-maju wae motor teh. Pan geus beresnya maju deui eta nya kan teu maju deui anjing. Mah serem ya mah. Si Aki teh lho deui teh mah. Tuh da mah geus serem eta mah geus serem. Serem mah. Pegat panbel paling itu maju mah. Itu serem. Wan nepi ka dinya we si Aki mah. Aya bisa pulang we akhirna mah. Tapi paling balik ka handap deui coba. Nah. Nya apa teruskeun tadi nyelam. Oh balik deui ka handap si Aki teh balikna teh. Tiris bedul. Aing ngabangun suasana serem sia. Tiris bedul. Tapi keur murak. Keur ngobor. Bari mawara gaji beusi. Tapi jeung ditanya balik deui rek naon tiris rek. Ada imah. Imah gitu. Lucuan paling lucu di mana? Lucu mah orang baheula. Dia lucu. Tapi kan hayang lucu-lucu. Lucu aja lucu. Tapi itu minta nu serem da dibere nu lucu, minta nu lucu bakal dibere. Wah, dibalik ieu mah kira. Orang kan baheula 2000 heuh teh kikiannya orang can boga peralatan pisannya siga SB dan lainnya jaket kencan jaket gunung. Orang di Pamulihan pernah kan nge-explore Curug Ciherang selama kan mun sare teh urang mun teu di warung, di musola atau di mah warga mun ngampihan. Ieu waktu urang teh sare di musola kan apa sorangan kaki gunung Pamulihan kaki gunung Kepandaian tirisnya teu boga SB sok. Sare kumaha urang? Apal teh ieu Mas sajadah panjang dibuleutkeun asup ka jero aja gitu. Kabayang meureun dong. Anjing bisa sare cai deui. Tapi teh diganggu jin. Oh lah namanya. Bisi jol diganggu jin bener teh balik serem. Naon deui? Naonnya atuh nu serem. Tapi bingung lagi. Nah yang seri urang. Ngomongin ceritana itu yang serem teh lucu serem lucu. Geus ganti topik. Lucu mah kieu atuh aya nah aya jinnya mana heula. Masalah drone loba nu lucuna. Oh, drone. Anu kahiji meureun di drone. Eta mah drone mah lalu cuai mun daerah mah karena jarang mun nya drone nyebut teh nyebut Bang Bara anjing. Bang Bara. Engang kan nya di sana lalu lompatan kan kieu nya. Eta drone jol ngaliang anak ai na usuk anjir. Bang Bara mah. Urang mah drone teh lain keur ngambil gambar anu alus. Keur ngumpulkeun warga urang mah. Kan mun urang ngekspor pedesaan sok lamun sarieun. Ku drone mah daratang warga budak kaleutik bapak-bapak teh nengalikeun. Hiji waktu anu ieu mah di
Cianjur gitu orang teh kerjaman corona PPKM kan dulu main disuntik kan nya. Nanti ngapunkeun drone teh badio kampungan badio. Kampungan di dieu jauh ka ngara hayang natural kan. Pas ngapunkeun drone arahkeun ka warga. Eta ngarabret warga anjing kan usum disuntikkeun kan vaksin. Nya karena polisi rek nyebarkeun vaksin mun kelewat ku drone. Ngabret ka rieu aya videona eta urang. Saka di awur-awur meureun gitu. Gitu tunjuk apa tuh siga zaman puntennya siga zaman primitif kan. Terus ini lucu di mah orang di Singajaya. Iya daerah Dangi yang Ciudian, di Ciudian kalau urang teh Mekar Mukti mun salah mah. Urang teh ngadron teh biasa di dieu. Urang teh yang ngambil gambar nu imah badi tuh alus aja mun di ngampung di dieu. Kebeneran aya ibu-ibu engker panen non ngarit. Di sawah. Pas ngapung ini eta urang lain ke si ibu ada ke warung jual si ibu ngabret lompat aja kasih lompat cain lah lalu udah aing sampai seserian eta fokusnya udah gede ibu teh naon coba aya bom Jepang aya ke bom Allah Akbar tahun sabaraha eta nepi ka 2001 eta urang tahun ke-60 sih ibu rasana tahun ke-60 tak kabina-bina eta sih ini nih ibu-ibu nih orang sampeurkeun karunya ibu kunaon eta ruas tadi anu kabom kapura ibu itu namina teh Bang Bar sarwana kejul ya eta aing geus keserian terus aya oge di Banjarwangi pertama kali orang ka anu nyin halaman kebon eta nya urang teh geus maep ngapungkeun drone can apal aya warga kan di dinya pas ngapungkeun anu tunjuk non eta barudak eta naon gitu kan aing geus sok nya video ngapungkeun drone video si ibuna eta naon kan lucu aing aya videona mun ningali videona aduh lucu euy buka gerak euy videona aing mah terus aya oge di Singajaya naonnya aing kudu ngaranna eta lah pokona mah abdi teh mah eta mah aja bisa ka manu I love you geus kieu beceng ini make tasnya sangkana heulang aja goblok utungan di tepah landing tadi gorowokan ke borak-boraknya Jen ulah eta mah lain manuk eta mah drone anjing geus keker goblok sih aing rawas aing bayangkeun di keker teh bos siap-siap anjing goblok di keker bedul aya oge daerah naon di Bojong Ngaungpeuk urang kan mun eta kan motornya kan diboncengnya orang teh kan orang luhur sok mana teh kan di Balungan ieu mah asarada ieu nu bakal naik viewers mah antara inget dosa atau lebar aing teh orang teh kieu nya ngalian biasa ngalian pemandangan pas melok ke arah kiri aya Balungan kan loba nu mandi dibaligir anjing aku tuh pan masa lebar cai teh ditili nanti ditinggali dosa ditili lebar kira ini bukan isi nyuksruk drona meureunan aya dina YouTube teh pidana wah eta mah di save na apa teh wah eta mah malah bagi-bagi lo gitu mah kenaon didongengkeun teh dibagikeun anjing ciri-ciri beuteung aduh oh iya nu mistis aing enggak aya iya mah bener mistis ya mah soalnya ieu mah direkam aya video urang masuk urang pernah camping hadir kana lajurina di dinya aya videona ke urang camping di situ Kabuyutan umum bulan tadinya ini si geges malahan masih geges saksina malahan mah oh jadi si geges camping teh urang teh tiluan urang Mekar Mukti duaan urang si geges jeung lanceukna jadi 5an yang urang biasalah ngebangun tenda jam 8 teh nah nu duaan urang Mekar Mukti yang teh heula sare urang kan tiluan si geges jeung lanceukna jeung urang hareupeun tenda teh nu duaan teh jual yang sare padahal tenda teh geus dibersihan ya geus dibersihan dimerah-merah sare teh duaan teh sarewe urang ngobrol tiluan jeung lancik si geges jeung lanceukna ngobrol tiluan pas si itu uas urang melongkat tukang jual aya apal teh orang ulang apa sok nu hideung sekali macok kayaknya eta mah di leuweung coba mau eta nasirah jadi siap-siap macok eta mah mau urang teu kebon geus tapi nu anehna asup ti mana eta orai sok bayang tuh orang geges mekal tuh wah eta mah urang anjing gelo da emang sebelum lagi kan ngadenge suara
awewe kar itulah. Oh, Terus iya, emang iya. geus terkenal eta tempatna. Urang mah eta orang asup di mana aing mah dengar teh. Aya videona sok eta. Langsung ngagurubuk bahasa. Jelas atuh. Nah, kumaha teh leungit langsung. Henteu. Aya stay tune. Aya. Tapi maksudnya naonnya kahiji eta asupna ti mana? Kadua, ore teh pas diusir mau nyingka we sorangan. Henteu biasana kan sok macok naon sok ngalawan heula ieu agresif teu. gitu, Agresif. Kan aya ulang mah terkenal agresif atuh. Mun kanu malah mun mawa obor nu haneut merik nu gitu mudah. Iman teu. Cing eta aing wah aing geus teuteunah we cicing nya teh sarege. Saya Aing geus isuk aing mah. Ya ai videona ke. Ling-lingna lah. Tampilkeun videona ke. Pokoknya sepanjang ieu nya cerita tadi modal mah. Nyarita serem, nyarita lucu. Hiji deui urang. Naon deui? Carita romantis. Enggak. Ya eueuh carita eta mah. Kumaha atuh? Sugan. Kumaha apa tadi wae aya tadi Kabeh tanya geura. kolotna. Petualangnya atau traveler berawal dari naon coba awalna. Naon? Emang si orangnya awalnya dina tentang Garut yang nanti keresahan orang. Tapi nu bikin orang terjun ke outdoor ganon hayang move on da awewe anjing. Nu jadi Ari sebentar gara-gara eureun ti Adira. Justru aing teh geus aing teh betah aing geura. jadi dasarna teh tanya nu jadi dasar jadi seorang petualang teh patah hati. Tapi dari eta orang jadi hayang berbuat sesuatu kalau soalnya kieu nya pas orang keur move on eta 2004 pas hayang move on ti awewe urang teh uli teh jauh-jauhnya ka Bromo ka mana kan Neangan dukun ya. henteu hayang move on atuh. Ieu aya kalimatnya aya kalimat mutiara. Urang Ketampilkeun di dia. Orang kan kieu nya mun ulang ulin jauh ka Bromo misalkan urang selalu ngerasa bangga kalau berbatur daripada kalau sorangan. Sok akui geura. Urang pernah ka ieu kalau sorangan mah sok ngerasa anjing lamun aing kitu kene. Nya Gitu kan. Orang mikirnya anu bisa anu ngabanggakeun nomor saha urang sorangan kan. Mata urang pas didinya balik pas urang sekolah jauh urang jadi mikir nah memulai di kampung halaman sendiri untuk ngekspor mata urang nah bisa diangkat ke Eger karena urang mah beda dengan yang lain. Lamun lain makan ngekspor jauh-jauh aya nomor sorangan teu diekspor. Nya. Urang justru memulai dari kampung halaman sendiri nya eta Garut Selatan. Mun bahasa Mamang baheula mah naon main di belakang rumah cenah. Lain eta. Lain eta. Let's do something for homeland. Anjir. Ayo lakukan Naon eta artina? Bos, naon artina? Mana jurusan bahasa Inggris? Mana teu ngarti nu gitu. Teu ngarti gitu-gitu acan. Naon? Something. Kalian kenal toko kue dia itu eta pokona mimiti di toko kue dah. Mun bertualang ke toko eta Jadi kena keungguan atuh. Jadi intinya mah hayu lakukan sesuatu jeung kampung halaman orang sorangan lamun teu urang ikut saha deui. Nunggu orang luar beda jeung ku orang putra daerahna jeung orang luar pasti aya keinginan sesuatu meskipun orang lemur oge hayang sesuatu tapi kan beda. Peurahna kan beda gitu. Itu maksud urang teh. Nah, bener. Boga kahayang gitu jeung boga kesempatan mah lakukeun pokona mah keur kamajuan daerahna masing-masing gitu kok. Sakitu poe enten. Eueuh pokona nu da anu enten mah eueuh. Da anu naon bieu teh cek urang teh? Romantis nama eueuh. Ada Bos. Yang kawin gitu. Atau sigana mah part Aing nyen podcast perjodohan wae gitu ya. Sok atuh lah. Yang ngarkeun. Itu aya melongkeun wae bogoheun di kana wae. Jangan tahu can almarhum beda juga. Oh beda. Beda. Kecuali lah itu mah tahun 60 itu mah. apa tuh hirup kene teh. Ini setengah bahasa eta tuh. Alah atuh nuhun pisan Mang Hartas ya. Oh gacang lah urang yang modal deui. Ari sudah deui urang ini. Ai banget ngora ai kalakuan dol tuh modal jeung batuk. Aduh, ayo pesan-pesan deh kanggo. Ini 2 jam ngobrol gitu. Balad jabruk. Ya tadi sih urang mah lamun teu bangga kalau lamun lain ku urang ku sahade dibanggakeun lemur sorangan, ngamajukeun lemur sorangan ku urang nya ku urang gitu selagu putra daerah eta sih urang. Nah, kata orang, ayo berkarya di lemur sorangan. Nya emang untuk memulai mah pasti
berat itu ya, banyak yang dikorbankan, termasuk orang kan bakal dikorbankan kan banyaknya ya harapan keluarga, orang ijazah orang kepake, tapi kan alhamdulillah akhirnya dengan orang konsisten dengan dia kan bisa nyasiga kieu gitu meskipun orang bener-bener sukses gitu. Gitulah. Gitu. Sakitu painten bala capruk kalau di nuhun lah sedih. Dia danget ayeuna mah hatur nuhun pisan ka Mang Hartas anu tos berbagi ceritanya seron paseur pisan itu cerita. Pan pekna teh urang teh pas aya podcast ieu geus request ka teh hayang Mang Hartas. Ayeuna kajadian sebulan aja bulan tukang. Agustus. Awal Agustus. Kemon ka Cikarang deui hayu. Orang hayang jalan salus carena euy. Halus. Aing baheula mikir. Aslina nepi ka perbatasan halus. Teh nepi ka apal perbatasan teh. Daya kontrak politik. Marena teh teh awal misalnya kan. Wah yang ngomongin eta nu tadi nu nulis berita urang dibawa ka eta kanu ngaliangan. Urang pertama kali ka dinya anjing ka ngeluhna. Monok di mana harita? Ini magribnya di Jalan Raya Cisewu, ini magrib nepi ka lokasi urang deket naon teh lapang bola Hegar mana apal teu? Apa? Jam 11 peuting. Anjing kok belum teh Jalan Raya Cisewu nepi ka anu sapotong salus jalanna anu saot. Aslina. Sapotong. Tanu katen urang kan. Udah eta meureunanya kitu. Apa? Apa hayu diajakan ngobrol batur hayang modal. Dia mijil. Ai dia ku misi gawe. Geus ipet kieu. Kan itunya. Mana teh ningali teh. Dia kukeun ku keneung. Pasti kitukeun ke jero. Tahan ieu kunaon kitu muncang. Oh aya ngajak ya yang ngalempengeun eta berita anu tadi salah ditulis. Geus sebeul eta ka ditu urang ngobrol jeung anu ngaliangan gunung aya. Ulah disebutkan mistis aya anu ngaliangan gunung teh. Astagfirullahaladzim. Capruk Suna. Ngomong Sunda. Tong poho kalemur. Nah, turun Mang Hartas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. So, kita